Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Cing Adnan. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng sim kuring dina gelaran dongeng Sunda anu baris medarkeun carios enggal dina lalakon kelong wewe para mitra. Ieu naskah didamel ku sim kuring dina dinten Rebo tanggal 22 sasi Februari 2023. Sakumaha biasa langkung ti payun sim kuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Boh bilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi daya mangan saukur reka carios etang-etang hiburan kangge sarereanya para mitra. Supados tong yang kolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan wae ieu carios enggal anu mantun lalakona kelong wewe. Wilujeng ngadangukeun. Yuk ah. Para mitra kaum dangu nyarioskeun di hiji lembur nu singkur di sisi gunung. Regreg pageh imah panggung rentet rapi oge resik. Mun ngareret kabeh kidul aya keneh leuweung geledegan. Tangkal jati muni laluhur kairing rame ku sorak-sorakan sora lutung. Baligesan ngajadina sato galak jeung kaum dedemit. Disebatna teh lembur rengkuh dumeh kacanda ku cara wargina nu ngajungjung luhur sifat rengkuhan atanapi silih hormatan. Teu saukur kaum nonoman atanapi nu kolot hungkul. Boh semah atanapi pribumi sadayana silih rengkuhan. Harita dicarioskeun. Di Wangkara di waktu sonten angin lembur ngahaliwir dugi bang barung. Hawana oge janten tiris sabab langit geus totonden ceudem. Kiwari Mang Tatang keur ngahurun balung di tepas. Wandana ngungun jeung bangreng kalengitan cep dadang murang kalina nulu menger para mitra. Saur beja cep dadang teh dirawu kelong wewe. Waktu harita nuju amengan di tepas namangsa sareupna sareng cep Satya. Murang kalina Mang Taryana. Nanging cep Satya mah salamet. Da harita teh saurna lumpat dugi ti kusruk. Temahna ukur cep dadang nu dirawu. Pejana dibantun hiber kaleuweung. Nanging dugi kiwari teh lapur. Masih can kapanggih keneh. Sanaos harita mah wargi oge gimbung. Marawa obor jeung parabot dapur ngajugjug ka jero leuweung. Bari tatabehan sapertos ngeukeur nabeuh tagoni. Terang tagoninya para mitra. Kasidah. Kelami nyikatinem nyauran ka Mang Tatang. Mang Tatang, tos sareupna Kang, kalebet Kang, geura ibak heula pulang ngahurun balung wae. Kocapna nyikatinem, bari ngope pangleungeunna kana luhur, lomari jati ngarampa paneker keur ngahurungkeun damar. Mang Tatang nembal bari cangangang, alatan bangreng kalengitan keneh ka cep dadang. Ongko we atuh nem, akang madangah aja dina kieu oge. Mungguan kelong wewe sinah ka dieu ngarawuh Kang. Dume aya keneh ye jelema di wayah sareupna kieu masih jongjon ngahurun balung di tepas. Ngaratiasa mantun murang kalih teh mulang sareng Akang. Tembal Mang Tatang, raraina bari bangkerut. Ambek dume pribawa rasa manahna nu kalengitan keneh ka murang kalihna. Nyikatinem ge milih mindel sakedap. Sabab mun dilajeng tembal ku cara sami, temahna bisa pasea. Kang Tatang, inem ngertos ka Akang. Kumaha rasa manah Akang ayeuna teh inem ngertos Kang. Sabab inem ge sami, kantenan inem salaku indung anu tos ngandung 8 sasi 14 poe, anu tos nyusuan mi asih hate keur buah kacinta.
Nanging akang teu kedah nemahan masalah ieu teh ku teterasan ngukut kabingung. Da upami tos kulak canggeumna putra urang teh kedah kapanggih makang pasti bakal kapanggih sok sanaos ayana di seberang sagara oge. Akang oge sing kedah mikiran kesehatan akang nyalira. Ulah dugi akang oge janten tambelar dupi ku ayana kieu teh Kang. Ceuk Nyi Katinem para mitra ka Mang Tatang. Harita Mang Tatang ge mindel. Ras emut geus cangangang dina nembal ka bojona. Nu istuning da bojona mah teu salah miwarang. Rupi kitu Mang Tatang teu langsung cengkat, malah ngalonjor miceun lingsem ka bojona. Nyatos sakerep di akang ibak ilibah Armadi dongkap sareng akang masih ibak keneh wartosan wae ku Nyai supados antosan. Mun teu diwartosan kitu bilih mulang deui. Kocapna Mang Tatang. Bari awahan cengkat ras muru katampian tukang. Nyi Katinem ge ngalubarkeun ka Mang Tatang. Dumeh ngertos kiwari carogena nuju riuh masalah. Sumuhun Kang, kin mun dongkap ditepikeun ka Bah Armadina. Walon Nyi Katinem ka Mang Tatang. Nu mawi Bah Armadi salaku kawawuhan carogena teh sok sagawayah mun nyemah. Nyi Katinem dilajeng cengkat ka dapur para mitra. Dapurna oge ukur cekap muka reregan hungkul ti pasemahan teh. Nu mawi teu ngangge panto. Anjeunna rekna hercai bilih kabujeng sumping Bah Armadi. Pamikirna sanaos teu pira nyugemakeun ukur kuci kopi, semahna ge tiasa ngamaklum. Teu lami kapireng nuluk salam ti luar. Assalamualaikum, sampurasun. Saur semah nu nembe dugi. Nya cindekna Nyi Katinem nu kaleresan oge reresna heurecaina jeung Mang Tatang nu reres oge tina ibakna. Malihan Mang Tatang ge tos nyondong di pasemahan bari ngantos nu bakal nyemah harita geus nyiapkeun udud oge. Nyaeta udud kawung merek Kolobot. Dumeh terang dupi Bah Armadi mah beuki ududna teh udud kawung merek Kolobot. Lajeng salam teh diwaler ku Mang Tatang. Bari mukakeun panto ka semahna nu nembe sumping. Waalaikumsalam. Rampes. Solongkrong panangan katuhu Bah Armadi harita ka Mang Tatang keur sasalaman. Nya Mang Tatang ge somea. Bah Armadi nu takra tokroh muru ka pasemahan rempan pisan keur Mang Tatang ningalina. Lajeng dituyun Bah Armadi teh ku Mang Tatang dugi kacalik. Aduh pipunten lah. Dari sepuh mantos sekiatan lagi teh bade nganclong oge. Paling caket wae sok maksakeun ka ditu ka dieu. Oge dumehna kaperyogian eta ge. Maklum le sampean ge geus aya 3 geuning ayeuna mah. Kocapna Bah Armadi, bejana ukur uluku teu wae kiwari mah. Dupi rumaos kirang kiat pami nganclong komo milemburan. Abah mah saena tos di bumi wae, Pak. Rezeki abah mah sanos ulu kutak oge aya wae panginten anu sumping. Bukan nyuhunkeun cai, sugan nyuhunkeun ubar. Abdi ge kawit nama bade sowan ka abah. Dupi saur binok waktu siang ameng ka dieu teh wawartos kapun bojo saurna bakal dipangkulemkeun wae ku bibi ka abah langsung. Teu lami Nyi Katinem nyuguhan kopi, niat nyugemakeun semahna saya aya. Mangga, dileueut Bah kopina. Hapunten saya aya. Sumuhun ieu teh Bah. Hapunten sate acana dupi kaulem kupun bibi teh. Nyesahkeun abah wae panginten poek mongkleng kedah sumping karompok kami. Kedahna mada kami anu sowan ka abah. Kocap Nyi Katinem rempan pisan dume ningal Bah Armadi nu tos sepuh. Lempangna takrah tokro dibantos iteuk tina sundung. Ras emut kajenna tramana anu tos ngantunkeun langkung 3 taun. Nya saleresna oge dupi Nyi Katinem teh nu miuni ku Yuni Kembang. Sanes ukur kawaranan hungkul para mitra, ditambi sipatna nu andalemi. Harita anjeunna ngiring sareng di pasemahan. Dupi baris ngabandungan pituturna Bah Armadi kiwari. Nu mana ari Bah Armadi teh mangrupi sepuh nu ahli kana ilmu palintangan. Salian ti kitu sok janten patarosan jalmi-jalmi kana pangweruhna para mitra. Atur nuhun Nyai.
tos disugemakeun teu sawios etang-etang biasakeun lempang deui tong ulu kutak wae abah teh nyapunten we da lempang ge dugi dituyun buktosna geuning tadi oge ku Mang Tatang dupi bibi anjeun teh pupulih ka abah panginten dina hal ieu salaku sulur aranjeun nu kantos dipercanten pikeun pupulih dupi saurna aranjeun teh nuju kenging bobor karahayuan. Kocapna Bah Armadi bari nyesep udud kawung ti Mang Tatang dilajeng tembal ku Mang Tatang nu leres meryogikeun pisan bantosanana ti Bah Armadi para mitra. Sumohun Abah, dupi cinekna mah abdi teh palai terang, dupi dibantun ka mana sareng kumaha gayaanana murang kalih kami teh. Kumawi abdi kalih pun bojo siang wengi asa ngahuyungkung we damal nanaon oge. Teu sirikna kantos nyobi jalan syariat tumaros kanu ngertos tatanya kanu bisa. Mangkukna bakal aya hasilna dugi kiwari teu beureum teu hideung taya kila-kila nu sakintena bakal wangsul murang kalih teh Bah. Da murang kalih teh nuju lumenger Bah. Sakapeung masuk emut kuring teh lolong seran anjeunna teh nyukeun jajan. Kocap Mang Tatang dupi priyogina teh ku palai terang di mana murang kalihna kiwari nu saurna dirawu kelong. Teu lami nyikatinem oge ngiring tumaros ka Bah Armadi. Sumohun Bah, panginten burang kalih teh masih tiasa kene dianter wangsul. Numawi kami teh ngungun we unggal dinten ti saprakna kalengitan murang kalih. Teu sirikna tuangna nono oge asa teu raos. Bujeng sangu nu rasana geus umum, dupi ieu mah gula oge diraosan teh rasana ambarile. Nya panginten ku ayana bantosan abah kami teh tiasa kenging jalan pikeun saenggalna kempel sareng burang kalih deui. Tutur kocap nyikatinem ka Bah Armadi. Harita Bah Armadi teh mindel sakedap. Leungeunna ngarampa pesak nyandak menyan nu ukur sajuil para mitra. Ya cobi bade dilongok ku abah kali itu ayeuna panginten tiasa dibantun saenggalna supados murang kalihnya teh tiasa wangsul deui. Kocapna Bah Armadi menyante ditutulkeun kana udud kawungna. Selenget bau kemenyan berangrengan di tempat semah. Teu lami Bah Armadi meremkeun soca awahan rek catur dria bibirna kukur nyeman nyebat nyebut ka karuhun awahan mesatkeun batin bade nyemah ka alam dedemit para mitra. Mitra kaum dangu, harita Bah Armadi masih kene catur dria. Leungeunna ngopepang siga keur ngerampa barang. Mang Tatang jeung nyikatinem nu ningalikeun teu wantun ngaganggu. Pamikirna bilih ngarusak cara Bah Armadi nu keur ngatek kana pangweruhna. Itu bade ngarampa naon Kang Bah Armadi? Ceuk nyikatinem naros ka Mang Tatang. Tong gandeng, tuturkeun karepna, di dieu mah teu terang, sukan Bah Armadi nuju di alam sejeni. Walerna Mang Tatang para mitra, bari mepetkeun curug ka bibirna, masihkeun isyarat enteng pikeun mindel dina harita. Nya Bah Armadi nu bari peureum teras ngocap sosoranganan. Sok geura bukakeun, kuring mah bade ngalongok incu. Kocapna Bah Armadi. Nu sejen pada jempe, Mang Tatang ukur ngareret ka nyikatinem. Pamikirna Bah Armadi teh nembe dugi ka gapura kaum lelembut. Teu lami Bah Armadi ngocap deui. Poek. Bah Armadi harita beunta para mitra. Apasna haheho siga nu geus lulumpatan. Musing horeng Bah Armadi teh kantos ngetohkeun umur. Dume lebet ka alam lelembut. Bade nulung kamurang kalihna Mang Tatang. Nanging rupina teu kiat. Bade neraskeun oge dume nu ditempona poek mongkleng
Towong teu manggih totonden di mana murang kalih Mang Tatang disumputkeunana. Poek mongkleng Tatang. Disusur ke alam lembut teh. Poek we. Abah teu manggih pisan kila-kila di mana murang kalih teh ayana. Kukituna nyinggetkeun cara Abah nu ngaraos poek yanten Abah teh mulang deui ka alam sadar ka dieu. Kocapna Bah Armadi lajeng nyuruput kopi. Teras ngalalemu ka Mang Tatang jeung Nyi Katinem. Ayeuna mah sabar heula. Panginten bade disubihan sakali deui. Manawi tiasa nu kadua mah kasusul ku Abah. Di mana murang kalih teh ayana. Umawi ngaran alam lelembut mah benten jeung alam urang. Ceuk Bah Armadi. Anjeunna nyobi sakali deui manawi tiasa mendakan totonden pikeun mapag murang kalih Mang Tatang. Sumuhun Abah, dicobi sakali deui Bah paminten tiasa kangge nulungan kami. Tulung ya Bah, tulung pisan. Kocap Mang Tatang ka Bah Armadi. Nyuhunkeun tulung pikeun dicobi deui nepungan bangsa lelembut. Supados digampangkeun pikeun nyusur murang kalihna kangge wangsul tur salamet. Nya teu lami batu bodas Badur Minto teh ngagurilap, cahyana herang sapertos bentang di langitan. Tuh geuning, dupi aya totonden ayeuna mah teu ngagaman Abah teh. Da disobi deui ayeuna ku Abahnya, kamugi singkenging hasil ulah towong sapertos tadi. Kocapna Bah Armadi. Nu janten longsong hate Mang Tatang sareng Nyi Katinem. Dume saurna tos aya totonden tina gurilapna batu ageman nu diangge ku Bah Armadi. Teu lami Bah Armadi meureumkeun deui socana. Bibirna kukur nyeman, nyebat-nyebut ka karuhun catur dria dina nyatana, melesat batin bade lebet ka alam lelembut. Para mitra kaum dangu, salalami Mang Tatang jeung Nyi Katinem ngantosan beuntanna Bah Armadi. Teu lami nu diantos-antos teh dugi. Bah Armadi beunta lilintungan ti langit oge kadangu. Totonden rek turun hujan. Panon Bah Armadi kongsi rerencengan ninggal sakuriling ge asa pabulancai nyaeta buyar sapertos ninggal jalma loba papisah teu puguh aturanana. Nanging lami-lami biasa deui. Harita Mang Tatang ge ngalelekan langsung ka Bah Armadi. Kumaha Bah, kitos kenging totonden pikeun murang kalih abdi teh. Tarosna Mang Tatang ka Bah Armadi. Nyi Katinem oge sami nyatana miharep aya waleran nu pasti ti Bah Armadi pikeun kasalamatan murang kalihna. Bah Armadi seuri dupi kiwari matos kenging totonden keur murang kalihna Mang Tatang para mitra. Murang kalih teh salamet Nyi. Aya kuartosna nuju ngalegedai di ditu teh. Dupi Abah mau ukur jasa nuduhkeun hungkul yen murang kalih teh aya di jero leuweung geledegan. Ngan moal katempo ku ayana oge pamingangge sosial lahir mah nu ngawi da murang kalih teh kantos dibantun ka alam lelembut. Kocapna Bah Armadi. Pilajeng Mang Tatang ge naros deui ka Bah Armadi. Dupi kumaha carana Bah pikeun abdi tiasa mantun murang kalih teh wangsul deui ka alam urang. Taros Mang Tatang ka Bah Armadi. Nya Bah Armadi ge kongsi jempe jeung nyesep udud deui. Teu lami pok nyarios. Memang seusah pikeun mulangkeun deui ka alam urang alitos aya di alam ditu mah Tatang. Nanging teu mustahil oge tiasa kabantun deui ka alam urang. Upami urangna kuat ngalawan bangsa anjeunna. Dupi da aya tata jeung carana oge pikeun lebet ka alam manehna teh. Ngarah nalikana dugi ka ditu urang teh tiasa nempo alam manehna. Ngan poma sakali deui urangna kedah kuat. Jeung teu eleh gulung atanapi ngencleng. Komo deui sieun karek nempo wujudna unggul. Walerna Bah Armadi.
nu papacuan ka Mang Tatang kiwari, Mang Tatang ge nembal deui duping geus diniatan bade ngetohkeun umur pikeun mantun urang kalihna ti alam lelembut. Ih neng nong para mitra, dupina ngawitan ieu dongeng dina seri kahiji teh dicekapkeun sakitu heula. Urang lajengkeun deui dina seri kadua, nu pamugi sadayana janten kahibur ku ayana ieu dongengnya para mitra. Sakitu anu tiasa kapiatur, sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.